urang tuturut muning ya mau judul lagi turutan we nya. Dah pangna Edro ayoyo uing nepikeun kaboga anak teh eta teh nurutan. Nurutan muning. Lain, sabab lamun kolot teu baroga anak mah urang ge moal boga anak. Urang teh sagala oge tuturut dahar nurutan. Boga anak nurutan. Kasaha? Macapinya kanu bisaeun. Sagala oge urang teh ieu teh hasil di dahareun teh urang teh nurutan kanu ngareunaheun. Gitu, jadi segala rupa ge. Lamun anu ngareunaheun teh ku urang teh turutan ngareunaheun deui kitu nya. Tah ayeuna contona. Naon tah? Ayoyo baheula geuning aya anu ngalagu cenah jeruk manis dina kaca pisuling. Leres. Dah. Ayoyo mah kabengbat ku kaca pisuling jeruk manis teh. Da amis kulantaran juru kawihna ngaringkuk tuh. Nuju udur urang doakeun ku urang sadayana nya. Sing enggal agama. Mas Sukaisi teh tah. Sing enggal sehat nya ngarah urang kumpulan deui di tempat nyata dina acara lalakon urut nurutan. Urang jentrengkeun ayeyo Kaca pisuling? Dina kaca pisulingnya tah dina lagu jeruk manis kalayan panamena Puspa Rema. Mau ayo ah.
Parantos api. Parantos jeung Jeruk jeruk manis. manis panamina puspareuma Mugia di ajeun aramis. tah ketu nya lah.